Hai, ngoprek wae yo. Naon mani sok raruas aing mah. Rek na aya naon, aya naon, aya naon. Lain, ieu boga penyakit hapur tuh, ararateul ieu teh. Oh, arek ieu dicapur engke mah di kitu dipulas, dicet tapi engke geus make bilik, geus make kasibor. Arek rek dikapur kudu bodas ame cara raang. Lain nanyakeun kapur ieu hapur ieu ateul kudu kunaon, dikumahakeun. Nya disugu atuh mah ame lemes mah disugu ya teh terus di mun aya mah di profil di hamplas mun aya mah ame lesang mah ieu teh di hamplas ieu teh kudu ame ciciang teh. Obat ieu kudu kunaon. Ya ku ajinon nu kieu mah mang aya ukur sakieu mah. Bisi ku rayap mah ku ajinon atawa ku oli urut ieu teh batu sakieu. Atuh meureun paeh ieu ku ajinon mah paeh. Lamun obat ajinon mah weureu. Nya ieu mah bisi alus ajinon ieu ajang rayap bisi aya rayap mah ku ajinon ieu teh dipulas. Dipulas ieu teh mang. Dipulas komo. Minta tulung teh hayang aya ubar ieu ararateul hapur. Paduli teuing ngai teh mere obat merek balik ieu mah. Nya engke atuh ngabilik mah mang. Ngabilik mah engke geus aya jahit, geus aya palang dadap.